sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Aya naon? Kieu Rasul. Abdi teh mukmin, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, ka Tuhan sebagai Rasul. Alhamdulillah. Aya naon deui? Abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok, judi, zina. Tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi. Cek Kangjeng masalah. Ih, pan hampang. Cek yang hampang ieu batur mun keras ieu jadi datang ka pusatnya mah hampang orengan. Sekali dia jadi bebeja besi kurang afdol, kurang pengertian, kurang arti Kangjeng. Ya Muhammad Rasulullah aya naon? Abdi iman ka Allah sebagai pangeran, abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul. Aju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun, bebas tina karesep-karesep abdi. Abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus. Lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman. Naon karesep anjeun? Hiji mabok, dua zina, tilu nomor katilu judi. Eta karesep abdi ka hobi abdi. Mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus. Mun eta teu dibebaskeun duka. Oh masalah cek lagi. Jih, jangeunangeun cek kiana. Jih, pan kadenge dinulus saja mah. Waduh, cek kiana. Teas teh. Ya, kitu mah mending ka pusat cek kiana tatanya. Ngeunaheun horenganna. Istama aja utama dek balik dek balik Tuhan abdi bade naro sakali deui terus dek balik aya naon abdi iman ka Gusti, abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah. Haju ngan abdi mah endeuk iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi. Naon hobi anjeun? Hobi abdi mah hiji mabok, dua zina, tilu judi. Oh masalah Kangjeng Nabi. Aja amanat naon tutuan ka abdi masalah kitu mah. La takdzib ulah bohong we sakitunya. Geus bae eta ulah ngabohong doang, mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus. Ya, sekian aja hampang orangna. Geus, pamit. Di jalan nya geus mantep jasa ieu Rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun. Ngeunaheun dakwah, urang iman ka Allah mabok terus. Iman ka nya zina terus ya ngeunaheun cek cenah. Geus aing kana jadi dai aing. Senangnya nak, senang datang ka ieu mah. Ngan amanat Kangjeng ulah mabok ulah non, ulah bohong. Eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae. Ya, sapira bohong. Gampang geus. Mulai datang ka ieu mah bir bintang. Tambah Johnny Walker. Tambah deui walbejaan wae sia beres begitu dek minumnya cak Kangjeng Nabi ulah bohong. Mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu, lamun bebeja mabok aing berarti lain, lamun bebeja mabok aing isin, lamun bebeja aing henteu bohong. Den deui punya. Je. Di dalam deui punya minum. Aing dek minum ka hobi aing, tapi cak Nabi ulah bohong. Sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah. Je. Masih beres ya. Cokot deui punya. Bebas dek kumaha ge asa ulah bohong. Atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye. Nah kitu kene dek zina, kitu kene dek judi terjadi. Masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba. Hiji be ulah bohong beres kabeh. Nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi, langsung meluk. Kangjeng Nabi senyum. Geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon? Pan abdi baheula minta kabebasan haju. Atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin ja Tuan geus ngaharamkeun pan.
Ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong. Andai kata atuh abdi mabok bebeja katuan misalnya mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong. Dah abdi mah haju henteu ku ari mabok. Aju zina kayak gitu keneh. Aju naon deui judi ge geus henteu bae. Waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga mukajang ente. Langsung cerik nyana di dinya. Caknya nanti orang dakwah mati kudu loba-loba tumun saputing 4 panggung hiji be hatak teuing ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mata Kangjeng Nabi Masya Allah karim luar biasa satu kata Masya Allah. Aya di panjaluman datang ke Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ke pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae latagdob ulah marah sakitu dah eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener urang tina marah ya segala rupa gitu cekcok jeung pamajikan gara-gara marah eta ge sahabat barang datang ka imah ribut jeung pamajikan pancak Nabi latagdob kana kieu bae tahan ku aing dia tahan cek Nabi ge latagdob ulah marah walai pamajikanna geus ngeuleun atuh enggak jawab wah latagdob cek Nabi ge aman begitu nganasehatan ke anakna marah ka nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob bae ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun ja kiaina ge tulak cangkeng coba sia kai teu nyaho si aing kiai nya ka kiai kos kitu heran aing mah tolol sia ka kiai kos atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak tuh Masya Allah Kangjengna sakecap latagdob saeutik Kangjengna sakata tapi Masya Allah gitulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nikmat kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tama jadi lalap tama tuh tapi aya ngabohong anu wajib ngabohong nu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunnah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikih mah terus kitu bae pikih mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya nu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayang asup ka lamari kunci teu kebal aya jelema aya kiai ka dieu emang kudu dah buang kawar paehan ku aing eueuh ngabohong kan urang wajib tak ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong wajib tak ngabohong salametkeun bener sia bener bila perlu pakai sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna jangan mah aya jadi bae nu pinter mah tuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu sih di dia 2 poting di dia 2 peting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot wala kilir fagala naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon
sebarainya enak gitu ngariung ya ngariung ke mana tekebal kerining urpuk-urang geus jangkian jeung babaturan coba angkat dah saat kan nelpon babaturan oh ibu ayo bapana ya ya emang aya naon iya ngariung iya geus ditarangguan ieu oh ya. Padahal mah ente ngariung teh naon ya tuh kolingan babari teh kos kitu mah cak nu osok teh tuh kieu mah karaknya hok teh tah tuh kalem mesti baheula cenah ieu mah keur nyaritakeun ente bae heulanan oh kak ja bener ya horeng ngariung gitu emang ngariung di mana pengkolan di dinya guys itu laut kebal kebun mual paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan kakak jam 12 lah atuh sedang teh jam 10 ka jam 12 wah tuh leklok teh sakitu ge bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna beres datang jam 12 kadinya Assalamualaikum Waalaikumsalam di jahe ka eta naon berkat nyeun ngora biasa barangnya neuleuh kak ngariung di mana ya pengkolan ngariung di mana pengkolan kunaon sih eta tiung teh sorban Ji, emang kurang gitu. Eta tiung saha, bohong, ajen buku mage. Diuwal-uwalkeun berkat teh akan lu. Tiga salah kene we seuri we. Ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratai ulah teh emang kalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikanana. Dia tuh salah mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haji ulah mamarahan urang. Diwawal-walal ke di tanggal calangap bae aduh, bawajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jinganan. Aduh daripada anu ngorakeun manusia geus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung kamar rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Santri. Baik beres padahal mah eta kan nu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariung nangan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung geus curiga nu kolot teh curiga cek nu kolot bener teh teu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola teangkeun gua ingah ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah nyana datang ka dinya ka pengkola Assalamualaikum salam cek nu ngora teh nyahoun tadi ayah Pak Haji kaki kaji kadi jatuh ayah ulah teh ayah iya tuh jangan tuh ulah mati tadi di dia bae coba ingat ke kamar terus duluan di kamar kabeh ngeta hanjakal ada tinggal kolor tinggalin Masya Allah cak no kolot iya saksi nyata cokot suka beres guys pamit ngadaguan we geus kieu we ngadaguan salah kieu geus luar klirik we datang Assalamualaikum salam ya berkat nanti tenan cek nu kolot teh sakudu bikin berkat ih urusan bisi aya anu naon-naon tak tadi terangan geus rada curiga pan kieu kasih mana tadi ngariung eta teh saksi tah berkat teh saksi tah ngariung ana tuh budak santri cek ka dia abah sia teh si mana ngariung
Di mana ngariungna? Di anu. Eta gimana teh berkat? Jadi itu ngariung. Memang ngariung. Gitu ka mamana. Lu bener sih ulah sok jual letik. Ngajawab teh si mana? Itu di mamana. Aja dek si Indit teh saya ka Indit. Yuk saya di dia. Geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagi. Geus atuh si santri di sidang si eta kiai gitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mamana, sumpah. Iya tuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Iya demi Allah tuh teh si mamana. Ya kalau sa. Emang kita di mana cenah? Si ada pun. Geus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi eta nu kolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabarahan nu kolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak.